dagang aja goreng. Oh, ya ada dulu. Ayah asup TV bu, barang gagah. Ini di ujung kulon guys, di desa Ujung Jaya. Ada kampung nenan kita Cikaung lain. Cikaung guys ya. Cikaung asli. Ini saya dalam rangka memastikan datang ke ujung kulon. Nah guys, ini madunya, madu odeng ujung kulon kembang salam, rasanya ada pahit-pahitnya gitu guys kayak. Kok malah mun tina tereup. Oh aya na tereup bu. Sok aya. Oh kayak bejaan bede mun aya na tereup. Lamun Ya. odeng tina tereup asli eta kade pasahkeun kurang. Kita dipasahkeun kita maksudna. Nya bejakeun nya. Bu, abdi nu ka dieu na ke bu. Nah guys, ini paraknya. Naon teh karah bu? Anakna. Anakna eta. Sakieu baraha bu? 10. 10.000. Coba ngasan setik menu ieu. Heugi cicipan heugi. Coba. Enak. Atuh ulah ngadahar maduna bae. Odeng di dar kudak lembur mah. Ih jauh bu. Enak. Ieu teh nyanan. Mantep. Ayo anak odeng yo. Mantep Nyiruan. rasanya. Dek piring deh anak di plastik anak dibawa ku ana ya. Ieu mah gede 10.000 geuning ieu mah bu. Heug milih bae. Oh iya mah loba ge. Saeutiknya ieu na tah. Tadi lemur. Supaya bisa nyeureud kami datang ke kota. Tuh ulang. Nah urang dia beuki keneh. Jarang ieu kakak oke. Ugu macak abi ge. Cenah kadede mawa anak odeng keretanun. Cari tanah kade. 10.000 cenah. 10 tain taan. Pak, pangguan Pak. Dak lembur di dahar odengna ge lain maduna doang. Jadi ngerenyes guys. Ngerenyes. Isok dibawa anakna bunya mun tos ngala bapaknya. Sok. Mending bapak pugu biasa kacala kecil ngerasa eutik. Ieu ngalana di leuweung mana kitu bu ieu? Maduna segala. Itu maduna ya. Di leuweung. Di Di leuweungnya. Maduna mah Asruk-asrukan mah capek. meureun kitu bae di kaparang aya maduna kade disamprokeun. Samprokeun jadi maduna. Ieu, Setika Mas Pak. ieu na guys. Ieu mah jeung sangu ke ngeunah bunya. Atuh anak di bakasan enak. Di kumaha bakasam? Di kepruk eta na di sikri. Mana bu ya? Nah, sana nu kararitu. Anyurut jang. Asup tipi deh. Kasorang ini na pipi dah lah nyabar. Ngeunah bunya. Ieu kuat ieu mah. Bunya doang na ge kana sagalana. Atuh ubar ya tah. Oh iya nya ubarnya. Atuh careta na bareng. Iya lamun ieu na kapan mun di kampung mah ubar pare malamna. Eta malamna. Pare. Di palagi sok dibeuleunna. Hiji be bu. Odengnya. Hiji tuh subuh. 2 burung bu. Atuh diborong bae kabeh. Ulah loba teuin. Atuh nya naon? 2 bae. Rukun Islam aya barajang. Hiji sahadat 2. Sholat tilu zakat opat puasa. 2 sok suruh sholat ya. Ngelupkeun mah dulu. Kalau untuk salat teh malah asupkan TV. Oh bunya. Sip bu, sip bu, sip. Leungeunna sip bu. Kieu ya. Ih, kumaha? Leungeunna jempol ta. Oh. Barig. Oh. Lah, tukangnya karga lengannya ka ade. Oh, nu lemut leungeunna. Ngeunah nya. Mun abi mah mending keneh kabeh diborong. Loba teh bu, bisik haseum. Teh hooh, asem kunaon. Menang cek-cek cikeneh. Guricah gurinyih teh guricah gurinyih ya bu nya. Lamun geus musim madu beneran moal ke bawah nu kitu. Oh, berat. Ieu mah karena bae maduna bunya. Ieu mah maduna ngora keneh. Iya nya. Kan musim. Ya halode bantang musim madunya. Dina panen kemun halode bae panen bantang. Karak bantang. Karak tidinya nya. Dinya karak murah usi mah. Oh iya mahal bunya. 120. Tapi Boro mahal leuwih mahal bu. Kamu di warung 200. Aduh, di warung. Komo di kota mah 500. Kotan gayung udah di mana? Mahal kuari mah. Kami ngajual 500 mah. Oh. Kami teu sajuta mal dijual. Oh, kudu nanya. Ini ngalan lagi menang kaseureut ieu nyeri. Ka ade, ka utama bener ragag-ragagnya. Oh, anu ragag segala. Oh, ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ade tapi si Oh, ragag di kayu.
perjuangan ngalah madu tidak semudah dengan meminumnya guys, tidak semanis dengan rasanya. Ternyata ngalah madu itu bahkan nyawa dipertaruhkan punya. Tanah tekayu nu lalu hurinya. Tulan lalu di itu ka dia neng tog itu kana kayu kena Oh. di itu etanya cilak nanti neng tog kanu sejen manan sampai nanti nama Kuna mah make tampar ieu Bu, make eta tampar. Oh pegat terus kuduna punya. nasib aku dulu Nasibna. aya obrol keunan masyarakat di dunya Nya gitu. berjuang Eta urang tidinya kudu cenah pas. pakahan anak pamajikan sampai korban Fisabilillah eta Bu. Jeung napakahan anak pamajikan eta sarua jeung jihad. Gitu Bu. Oke bunya. Itu baik karena nge-ship Ibu. Dari anak bakal tik sip lah sip. Ship. Ship. Weh.